Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah patepang deui sareng simkuring ya, Yayat Nur Hidayat alias Yayat Begestea nya. Wilujeng wayah gini saja, wilujeng wayah kieu. Tah ayeuna teh sahabat malam tahun baru. Waduh, malam tahun baru ieu. Malam tahun baru kasadayana sahabat-sahabat anu bade happy gitunya, anu bade happy, anu bade naon teh babakaran ngantosan tahun baru ke wengi jam 12 wenginya sing rarame we sing saremangat tapi ulah hilapnya konten-kontena sing saremangat wae ngontenanya sambil ngantosan tahun baru. Tapi kieu guys, sim kuring ieu rekan-rekan geus parantos siap tuh bade babakaran, bade camping cenah tuh, bade babakaran ka gunung tuh guys. Ayo peralatanana guys, peralatanana ieu guys tuh geus lengkap guys, tah jang tenda jang segala rupa, tah sakolbak tuh, sakolbak guys tuh, tah ieu jang babakaranana, tah tuh aya jagong, jagong segala rupa tuh guys komplit guys. Tuh guys, guys komplit sakolbak guys. Tapi aduh, sahabat-sahabat aduh, sim kuring ayeuna teh menuju rada teraraos ya teh, menuju teraraos, badan asal lalinu masuk angin merenang guys, masuk angin sih kan mah. Kerja ge tadi ngan setengah hari guys sahabat, tadi kerja yang setengah hari pulang sareng kamari sim kuring teh daya panon tuh ada gegerawalan tos meser obat cendok dia teh di apotek besti sahabat. Kamari ngagurinda kapetelan, jadi sim kuring teh rada kurang sehat, jadi moal ngiring happy tuh. Rencangan dek happy tapi moal ngiring sim kuring rada kurang sehat panona, bade di kosan we lah. Bade di kosan we santi sendiri. Bade di kosan we di mes sorangan keun wae lah. Anu hek bala kecerakan babakaran ngantosan tahun baru malam. Pokoknya mah sing happy, sing sarehat, sing sararukses, anu ngonten, sing saremangat ngonten, anu acan FYP, sing geura FYP, sing geura sukses gajihan dina perkontenan sing sararukses sahabatnya. Tah kitu ti sim kuring mah nya. Selamat wayah kieu saja. Salam semangat, salam sehat di sim kuring sambil nungguan malaman tahun baru. Salam sukses bersama. Salam semangat.